Gerak teretetkeun ka nyayur. Soloyo Jatilu bedelah tur ke kembang gaduh. ayam Pak Haji Asep Wahyu Nedawiti ayam Pak Haji Dodi ayam Pak Haji Asin Pak Haji Pepet. ayam Pak Haji Pepe Sereng kapara karuhu nyangkakeun ieu pangabakti ayam Kang Herdi Pangalengan bakti ayam Kang Dede Cibaba Pak Haji Erwin ayah
mugi kesari katampi mugi kesari Bismillah ngawitan manggung muji syukur kayang agung muji syukur kayang agung Ayah Pak Anak sareng Pak Ani sedawidi masuci sawasiwi siliwangi sawasiwi siliwangi Ayah Kang Dena Nedang jembar Ampuran Di Gusti Nu Maha Suci Di Gusti Nu Maha Suci Nada rahmat sepaat Dedang di api di jaring Nadakan serikat tampil sareng keperagaruh nyangakeun yupang bakti Ibu Sendi pang bakti di sawasiwi ya Kembang gadung lagu buhun yang akan budi katampi pangabakti pangabakti di sawasiwi di sawasiwi
lagu klasik anu asli Tos aya sepuh mah. warisan pujang ka urang wajib dipuji Mangga cari. Diraksa didama-dama didama dasar pamiri Ayah. Wajib pepen. Dina pagelaran wayang Geura bapak hajat, ibu hajat Toto semua Oke. Panglipur mana? Ayah Pak Haji. Hadi Asep Wahyu. Ayah. Pak Haji Asih. Bujang kaboga wiwitan Nyita seni Paguru aman Abah Omen. Ayah. Mi pendah hiji gambaran Gera ibu hajat apa hajat Ayah. Silokan ning kehidupan Pak Haji Saipudin. Ayah. Akhir di Rumingkang di pawenangan sadaya kerasa pangeran wayang usiku dalana dami hirup nulalinggih sadayana Gunalah sarang dakoker Ayah. Adede Cibabang. saya budi kasama karena papas teh narima tapi jami jang Berlin beragama alas Kang Haji Pepe Ayah. Pak Haji Pepe. ayah lelekun di pawaya mangrupa hiji mangga nyangkakeun ibu Sendi Ayah. Kang mangrupa hiji gambaran gambaran sifat majami mangrupa hiji gambaran sifat najami mi bangga apes jeung jaya
jaya. Hadirin umatak nering halang, umatak udang. Kaing dalang pepeling rek medar carita saya. Nyuk ceruk galur nu kapungkur mapai riwayat zaman baheula. Doh, ieu iki. Dina zaman animisme dinamisme terus para wali nyebarkeun agama Islam ngage perantawisan wayang. Kan tenan. Ya wayang nu jadi perlambang hirupna manusia nu gelar di marcapada. Doh, ieu iki. Anu dipipindingan ku silip sinir dihalangan ku siloka sasmita. Kalayan dirimunan ku simul guareun zaman kiwari. Tangtos. Anu aya patula patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasyakur. Ieu hiji margi ilalampahan pawayangan teh teu kirang sareng teu langkung nyaritakeun salah jeung bener adil jeung murka. Walah ieu nyaeta di alam anu pinuh ku romantika kahirupan. Kacarios di kampung Nyingkur sisi gunung. Doh, lajeng hejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu hareran. Ieu iki marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasuliwer. Atuh pare ninggal kasalebakeunana anu galengna rungka-ringka. Doh, nuju mejeuna hejo bagedon. Doh, ieu dina galengna tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung cengek deres. Sasat ieu tempat teh reumeuy ku teureuyun loba ku alaeun. Ningali kapalih tongoh kadu picung ku Pak Nangka. Ingon-ingon kebo sapi pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis aman. Doh, ieu iki. Kampung Tumaritis Desa Kenagorowong. Tenang anu kasana kawewengkon Madukara Nagara Amarta. Padumukan Ki Sabda Palon Semar Lurah Kudrapawana. Walah, ieu iki. Kalarasan nuju aya kasondong Astra Jingadawala. Hiji tokoh masyarakat Semar Badranaya anu dipika sepuh di ieu kampung. Hiji jalma anu sabar tur tawakal. Ieu iki. Di mana dicaci, dimaki, dihina ku batur teh ngan ukur dijawab ku seuri. Atuh ku kituna dina hirupna oge. Istuning hirup cukup di Semar Badranaya dudu wong samanea nanging saderengipun ngandika ana hiburan seni suara anu sok dilatih ngamingu laras nyaeta gamelan tur juru kawina. Sorakana haladrian. Ada apa batur? Hiburan seni suara. Iya. Mangga.
gamelan di mana ya teh June? Di Giri Harjati. Ibas. Baingan aya ibu cucu atuh. Ari Pak Haji Apo aya. Andung pepe. Kang Dedek Cibabat aya. Badai. Kang Heri di Pangalengan aya. Badai yang ngawitan. Nuhun. Ari Pak Haji Asyid di Cibinong aya. Pak Anda jeung Pak Ani aya. Kang Haris aya. Nuhun araraya. Pak Haji Asep Wahyu aya. Pak Haji Dodi aya. Pak Haji Erwin sareng Dena. Gerahananda Suci bersih gali. Rengkat pola, rengkat pola, geningan dan mata lucu. Bapak Bete. Rendak ike, iya. Soraya. Luyuk Ari Pak Anda babah lain. wincit kepan. Bapak. Pak Haji Pepen anu bager tekaku datuku parantos tinimu langkir kepek-kepek Ini 2245 genep aya di Pak Haji Asyid. angkat kelir angkat pasang kenang Naon di antara Sesepe. Aya Kang Obeng. seperti Aya Kang. Aya Kang. kupang kapi dari Tingkang di Bojong Raja ke Kang Tiwa aya. Pak Haji apa? Jukung sauyunan. Kang Halon ningal, halon ningal. Godek tinggal Wirahmana godek tinggal Wirahmana mata cita-cita dibuka
Herdi Kaniyama mangkat biradi Kaniyama mangkat biradi titik titik rintik titik 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 rintik turanatur tungtungna jelema teh boga rasa pang benerna ieu aing pang benerna mah ieu golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pang kasawargana hirupna teh anu mamalana kaituna cegekan we geureuhan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageungeureuhkeun we ka batur buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geureuhan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil tah eta nu liruk sakma sedangkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan heeh ieu mah kalah beuki minculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neutreug boga rasa pang benerna teh padahal lamun balik ke semula mah pan tina eueuh kan kanyaho manusia malit tina bodoh ge henteu pan eta urukan teh aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tah cekolot baheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heueuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntahan akang atunya eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jaket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jaket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema goreng nuduh kasih aing jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajeun tar kapake isuk tah eta jelemana murukan nu matak ceuk hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk geura eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum harta batur aja aku manehna ngontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh
takwa teh aywa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres Pak tah gitu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan Pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapak da si lain mah pan teu nyaho oh dipapak jang jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipapak kulisung eta pajapo tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui pada hese di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh heuhatena teu piraanan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus jempe nah da lebar atuh ganeng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu lah dan anu mah bener ada ganeng lebar teuing butuheun teuing naon sakitu hadirna teh lebar kitu yang lain dikaregepkeun berkarina ngan sakieu we ti dewekna mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjurman Japarko minyak rambut kebaheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak reog dina pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh caraya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh gini eta can bisa nenyo acan ngadenge acan so cing cerdas singnya pinter
Adam keur ngajapapang kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirup nate karek gular giler panonna teh ngan can aya awas can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawuh ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasea teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain ngandung harti kitu lain sujud si sakali deui loh sia ada nu ditah teh kecilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik malikeun teh bukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah ya Allah ya Rabbi benar apa bunuh ku ge ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geraraketan nu deukeut gara deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawangeun balik pan teu gandeng nya Pak namurukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna itu tinggal ai eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih orok teh euy kitu eta culang cileung bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamuk di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta nu tinggalin mah kakeunaan ku lapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing ai nyium kawas ka mantan pacar mah Kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna alah ngan sia kade bisi kagusur ku eta kapanasaran bisi ka baud
naon ka ituna naon lah teu boga naon-naon mangga jangakeun jadi risa sampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna nah ku sia dikoretkeun naon akueun sia iri sasampiran waduh kaharti aya nama badan ana aya di kaler nu kitu ana nepi ka kitu kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun bisa sia ngomong henteu agoler we sia teh alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti Patak tanya ke lain hari-hari ka kolot teh lain eta jelema apanya eta laluasa nya ngalampahkeun salah entong dicarek bisi proses keun da aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeuli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek mersihanana tatangga kabeuli sawah nuhun ya Allah